Sampurasun sama-sama hadir. Ya, Sampurasun. Sono hadir. Sampurasun. Sono hadir. Ti dia ya ti dia. Oh. Saha jenengan saha coba kita sana jenengan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panginten paling utami langkung dipayun simkuring ngaros bingah itu bingah kagiri-giri rekna dipasang kesehatan jaga gorengkas tiasa silaturahmi oge sareng Pak Ustad gitu ya. Pak Ustad simkuring pada tumaros itu di daerah mana sih? Itu daerah namanya nanti itu Kampung Andir. Kampung Andir, Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat. Cipatat. Ya, itu lokasi nanti jelas pengawetan kayu. Antus lami ke Kaanggo. Insya Allah ya bisnisnya sangat kental gitu. Jadi sangat kental. Ada gembang kantor seur paling dia ke saya. Sosok kuntilanak. Karena gue lihat sebab jantung agung. Insya Allah kurang ekspornya. Ya, amin. Alhamdulillah panginten disarangan langsung ke Pak Ustadz sekaligus sesepuhnya. Sesepuh dari dia tepat di kampung non tadi teh? Kampung Andir. Desa Cipta Harja. Desa Cipta Harja, Ya. Cipatat pangintennya. Kalabatna Bandung Barat ya. Bandung Barat. Kunaon panginten simkuring subina ka dieu pantepatan. Anu mana panginten simkuring baris ngawakilan warga-wargi. Nah saurna oge warga di DT sering ninggal hal-hal anu tidak masuk akal yang di luar nalar gitu. Laras pisan eta dia di antawisna aya sosok orai anu agung tapi pondok. Terus sanes seueur saja bina misalan tiga nerumo aya oge Majabrong. Ik ada culang-culang wae ya dina aya nu bae dibegikeun. Alhamdulillah mudah-mudahan dina ieu penting urang ku aya acara ieu untuk mengkokeun keimanan urang. Nah eta laras Mengkokeun keimanan urang. Ieu mah dieu paetan urang sapados tiasa nguak bahwa antawis alam dohir, Ya. alam gaib sapertos kulit jeung daging. Oh seperti itu daging ya. Kulit jeung daging. Jatan upami aya misalnya kabuka hijab teh mah tipis ya teh sapertos naon dina teh sutra dina kapisan teh. Ngan panginten dina pari dieu hal ieu pangintennya kumaha kaimanan urang, keyakinan urang, insyaallah tapi urang ulah dugika kitu mengkol tina keyakinan urang yakin bahwa Allah nyiptakeun jin sareng manusia. Nah, karasan alhamdulillah di dieu urang sadana tos itu sambutan tos. Oh itu tuh. Tos ya tos ahing lah gitu di Jawa tos. Atau tapi bilih orang nyobain ke dia tuh. Oh, mohon mangga. Kapan posa teh biasa dijelaskeun anu ayeuna nuju ka urang enak. Aduh, nuju nitenan ras ya. Teu katanya akibat urang nuju nitenan. Namina ni surni. Surni anya tau lagi pisan di dia. Insya Allah nya tengah ganggu. Pamisan mijal-mijal anu misalkan anu ngadon barobogohan di dia tenak ngadon mabok insya Allah anjeunna ngaganggu gitu. Biasanya seseueuran seperti itu anjeunna sepi ganggu. Pak Ustadz, hatur punten abi bade motong. Ieu bangunan ieu teh kosong. Bangunan kosong itu tahun sabaraha ya kosong lagi? Itu di tahun 80. Tahun 80. 80 kosong itu. Dugi dengan kayaknya teu diisi deui pengen Itu ieu. Ieu teh kawita teh tilas itu tilas mes garasi. mes garasi nya. Oh, mes garasi itu. Di payung eta ya teungan nu bisa dia. Pemirsa panginten simkuring langkung penasaran nih sama Pak Rido.
Kumaha Kang? Ya. Alhamdulillah. Kasan pawi cek bahasa keren mah welcome gitu kan. Nyambut baik pengintinya. Nyambut baik bener. Insyaallah anu penting orang itikad saya. Insyaallah. Mudah-mudahan dina ieu waktu urang biasa nemongkeun ka pamirsa sadayana. Anu sami nyimak dina ieu waktu gitu. Dina aktivitas gaib dina ieu waktu di wewengkon Indosakti ieu. Kampung Cipatat. Nah gitu pengen tangkosna pamirsa. Janten sanes salian tempat ieu punya Pak Ustad ya. Seur kepari dina seur kena seur insyaallah urang explore ayeuna nya urang kuat. Orang kuat ya. Bade lajeng ngaten tapi masih di dieu. Lajeng. Lajeng ayo mangga Pak Ustad dipain. Rupina ieu korban kecelakaan di Payun rupina mah. Banget ieu teh mukana rusak sabelah. Mukana rusak sabelah. Pamirsa penginten Pak Ustad menuju berinteraksi ya. Berinteraksi sareng sosok anu kapungkur korban kecelakaan. Oh, sareng baju beureum aya di dieu. Di Pali itu. Oh itu. Iya. Kita sanes penghuni Pali dia. Oh, sanes dina. Pamirsa panginten Pak Ustad menuju berinteraksi. Anu katingal ku Pak Ustad bisa sosokna seperti semua. Jangkung Agung geus. Oh, Jangkung Ageng. Bentuknya ke normo. Mun lidah menjulur sabieu menjulur ya taring. Seperti serigala. Ya naon cenah kitu naon ieu keur naon. Sama hadir. Ya, Sampurasun. Sono hadir. Sampurasun. Sono hadir. Ti dia ya ti dia. Oh. Saha jenengan saha coba kita harus sana jenengan saha. Orai. Saha juga tuh saha. Nih. Buta. Biasa nyereos tuh. Ente yang bisa nyereos. Nyereos satunya. Hah? Oh, sok nyereosnya. Nyereos mah. Hah? Atau lemah aku gua kieu mah nyereos mah. Iya. Sok. Nyereosnya. Sok nyereos. Nyereosnya. Sok nyereos.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Islamnya Muslim. Sareng saya teh. Pawitna gaduh nami. Alasan dina ieu waktu sim kuring sareng kru di dieu hoyong berinteraksi. Urang buktoskeun. Itunya saperos ieu mah urang pesan saya saperos namian keimanan ka. Anu ninggal tapi teu ninggal gitu ieu. Gitunya si itu sang saha terus alasan ieu terus lami di dia terus sabaraha 10 tahun terus 100 tahun. Cicing di mana cicing? Oh, di nama jeung si Surni. Oh tadi itu paling nggak. Ya. Panggil Rajana panggil. Rajana panggil. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Muslim. Sekarang saatnya itu. Jadi itu kali ya jelas. Tang saya. Kan biar kene. Ai. Sanes. Di paling mana ya? Surni. Sanes. Satu wasta teh. Saha jenengan? Kagungan painten. Saha? Udah sakti. Geus seueur di dieu nu hadir ayeuna. Seueur. Ngajamrong aya. Naon sieun? Kalasan sim kuring sakoli teh hoyong muak tabir anu aya di dieu gitunya soalna seueur carita itu kan anu di dieu seueur anu sok nembongan gitu kan nya. Nah urang terus dunia sanes gitunya urang teh panginten anjeun aya di dunia gaib. Sim kuring ieu aya di dunia nyata. Gitu ayeuna panginten dina interaksi ieu hoyong jelas gitu hoyong terang. Panginten terang panginten lakon di dieu. Gitunya lakon di dieu. Ieu teh saha anu nyepeng di dieu teh? Upami tiasa diuniakeun. Sok terusin moal cieun moal naon moal. Moal naon moal cieun moal. Cieun. Hah? Isin. Moal naon moal sok terusin moal. Terus satu upami ayeuna pinter tiasa dikuak tina ieu hapunten kasuhun. Ayeuna tos sami hadir dina ieu waktos pintennya tah gitu. Ayeuna pinten tiasa keluar nya. Keluar. Mak. Kalau nyira biasa. Kalau nyira biasa. Sok keluar. Karasan namanya kurang interaksi tapi setiasa dia ajak interaksi pangitan insyaallah kurang nilai deui anu biasa diajak interaksi. Tapi tepangkeun nih sesepuh urang ya. Oh ya, Naon ieu mah? Ustaz Junaidi ya. Ustaz Junaidi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, anu sakumaha panginten anu nembe lebet ka Kakang nembe anu katawis ku Pak Ustad. Naon? Tinggi besar tapi anjeunna kieu gitulah. Oh, tetiasa nyarios panginten. Kurang lancar gitu. Kurang lancar. Kurang pembuktosan deui we nari anu rajana kieu. Apa dia kan ya? Aya tuh Dan separas ieu pangitan cenah ana urang tapi tarik anu nyepeng dalam pagitan di patah-patan supaya biasa berinteraksi nya. Biasa urang asis terus ulah jantan fitnah urang gitu kan. Meh urang terang gitu kan kumaha ya. Tegana gitu nya dina kenyataanna mun. Ayo pemirsa. Pasal di video we. Oh di dia. Mangga. Kali dia kan si akang itu.
Sampurasun. 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 Sampurasun sanu hadir. Sanu hadir. Ayo anu bieu ieu mah. Dia keneh. Bieu tah mah. Boleh jauh ke mana tuh kan? Bae ditinihannya. Ditinihannya. Bae ditinihan. Yo keluar. Jangan. Ya betul. Ya Allah. Wah. Jibril. Sampurasun. Assalamualaikum. Sama saya nu hadir. Yang terang. Tuh terang mah kumaha meureunnan. Yang terang pan. Oh, yang uning ya. Bah kagungan nami. Sareng abdi biasa Kepangkeun. nepangkeun. Ye sareng nu kagungan di dia. Anu nyepeng di dia. Sanes. Sareng saha ya? Lingi di paling mana? Angka rambutan. Gudang iya Dekat mobil mobil. ini ya. Di mana? Tebi. Orang geningan. Nah, aya ka dieu. Saha jenengan teh? Saya tarik nyereosna. Tarik atau nyereosna? Kecengin usaha. Kayak besar dah. Isin. Bisa dipanggil eta tuh pirang lebat eta nu di dieu. Di orang Pak Ustad panggil hade lebatkeun. Sok lebatkeun. Sok. Panggil tadi. Pirang lebat. Panggil. kesan orang kayak mediasi di ditu aja. Satu keluarnya. Keluarnya. Ning mediasi di Itunya dulu tuh. Ya. Itu tadi di kamar dia. dia perasaan aja. Iya, enggak mulai. Ayah cai. Saya pakai nih. Mohon orang kelas nepal kena Salah jenah kan paling dena apa itu orang kelas jenah orang sambil nyusuri lah. Oke, panginten pamirsa, simkuring sareng Paucat sadayana bade ngalih lokasi pangintennya anu sakumaha anu katawis ku Paucat sareng ada sepuhan sadayana mah. Iten istilah mah kayak kendaraan bener nya. Papaliwut meureunnan. terus di pasar lah gitu. Parasan iya pangitan Pasan Cimerah Teras. Iya, jangan tiasa orang. Oh iya. Kita panginten kayak diikutin teras ya. Ayo.